Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Doa satu acan diajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wangsur alaina min hojaini rahmatika ya arhamar rahimin. Minggon ayeuna urang lebet kana bab 2 nyaeta miara lingkungan. Ibu gaduh wacana anu mana judulna wacana kabersihan lingkungan. Wacana ieu baris ku ibu dibacakeun. Pek ku hideep turutan wacana anu ku ibu dibacakeun. Tong hilap regepkeun wacana eta. Sabab sanggeus dibacakeun wacana eta, hideep kudu ngajawab pananya-pananya anu dumasar kana wacana eta. Kabersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Lingkungan teh kudu dipiara. Lingkungan teh kudu dipiara. Sabab gede pisan pangaruhna. Sabab gede pisan pangaruhna. Utamana pikeun kasehatan. Utamana pikeun kasehatan. Lingkungan nu bersih tangtu sehat. Lingkungan nu bersih tangtu sehat. Sehat kana raga jeung pikiran. Sehat kana raga jeung pikiran. Kaayaan oge tangtu pikabetaheun. Kaayaan oge tangtu pikabetaheun. Beda jeung lingkungan nu kotor. Beda jeung lingkungan nu kotor. Pasti bakal loba bibit panyakit. Pasti bakal loba bibit panyakit. Kaayaanana oge tangtu pikarujitkeun. Kaayaanana oge tangtu pikarujitkeun. Lingkungan nu bersih. Lingkungan nu bersih. Tangtu endah katinggalna. Tangtu endah katinggalna. Bakal seger kaangseuna. Bakal seger kaangseuna.
Matak betah nyicinganana. Matak betah nyicinganana. Lingkungan nu kotor Lingkungan nu kotor tang turujit katingalina. tang turujit katinggalina. Bakal bau kaangseuna. Bakal bau keangsena. Matak tegenah nyicinganana. Matak tegenah nyicinganana. Alhamdulillah, hidup pinter maca wacana basa Sundana. Ayeuna waktosna hidup ngeusian pancen. Pancena nyaeta hidup buka LKS Basa Sunda kaca 18 nyaeta pancen mandiri. Ku hidup jawab pananya-pananyana. Nomor hiji dugi ka nomor 10. Dumasar kana wacana kabersihan lingkungan anu tadi dibacakeun ku ibu sareng ku hidup. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna alhamdulillah parantos rengse. Bukituna ibu amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.